Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangdang uday kanca ngalangkungan udara. Dina dongeng Sunda nu masih nyanak jejer carios nalangsa. Aturang lajengkeun deui hanca nu kamari nu disimpen di handeuleum sieum ditunda di hanjuang siang. Paranti nyanak sareng ninggalkeun si sarjang nu keur ngabadega ngadaguan angkot. Abah, hari lanong kabuhulan naon? Ya abis tu kabuhulan wae. Aduh gampang deh lo. Obat kabuhulan mah man batu ali wae. Tuluy inum caina dijamin bakal leungit ka kabuhulan teh. Aturang lajengkeun deui kanca carios nalangsa anu si sarjang keur ngabadega. Si sarjang luak liuk kagigir jeung luhaloho ngadaguan angkot nu datang. Tukung silila kurunyung angkot datang. Trak si sarjang naik kana angkot ngajius nuju balik. Jadi catur di jalana nepi ka Singaparna. Di Singaparna naik mobil koneng nu Mang Emud nu kenekna teh si Wiwin lalaki ngan cenah si Nen ku Oro tapi dukanya bukan teu loba catur dina eta mobil. Tapi si sarjang pas nepi kana ngorak manehanana inget kababaturanana nu saprofesi nyatana si Ocang. Ek nyimpang heula si Ocang sugan we atuh aya solusi. Urang keur gawe ye yang di lemur heula. Cek si sarjang. Bari ini lempang ngaliwatan baso Mang Anim ka jero tuluy tukang bubur kacang nu akhirna jog anyuk ka imah si Ocang. Jang. Sarjang ngagoroan si Ocang dan memang puguh keur beberod di imah nini-na. Hai, ini mana ye? Waduh kebenaran maneh ka dieu ulin. Si Ocang bangun bunga papangih jeung babaturan sakolana nu sapapait sama manis jeung manehanana mah. Kadang sok waktuna istirahat batur jalajan si sarjang jeung si Ocang masuk ka pipire sakola ngalaan gerdog atawa arben di sisi walungan, sisi susukan kebon awi tukang sakola eta teh. Hai maneh ka dieu aya naon euy? Eueunanan uing mah ka dieu uing we atuh yang panggil euy. Ya urang dijual kopi geura. Si Ocang. Jadi aing inget maneh ngopi teh ke sakola istirahat teh lain ditinyu kalaka ditamul kitu. Da bala mapan buru waktu bisa kaburu asup sekolah ditinyu mah bener lila. Ini resep ku leutik mah ke sakola mah. Tuh kasusah jeung kasenang we terus jigina teh. Si sarjang
bari tuluy gek diuk dina terasna si Ocang ini niuh kopi. Aing ari sugan gitu tah aya lowongan di mana ya yang bordel. Aya kebeneran di Ciawang. Mun arek mah kayulah jeung urang. Cik si Ocang kasih Sarjang da manehanana ge nyokot gaweanana teh di Ciawang di Pak Herman. Memang manehanana mah asli urang leuwih budah ngan cicingna di Ciawang muka bordelan. Itu kebeneran itu jauh kayaknya tulang balik Lempang. Si arek mah hayulah ku urang dianter. Kira-kira iraha masih Ngayeuna ge lah hayu. Da urang bari nganterkeun gawean. Cek si Ocang dinas jeung ngarasa bungah meureunna bisa ngasupkeun balad keur sakolana. Akhirna si Sarjang jeung si Ocang arinit ka Ciawang da puguh si Ocang harita mangsi boga motor. Init nganterkeun kana motor. Jog anjog ka Ciawang turun tina motor si Ocang panggeulaan asup ka imahna. Waktosna tos teu nyekapan kanca paralun ampun kasuhun meninggal nu di pamri hapuntenna anu ditada permios.